Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan takunu likulli usrin yusra amin walikulli hammin farja walikulli doikin makhroja walikulli da'in dawa'a walikulli sakomin sifa'a walikulli dainin kodo'a wa ala alihi wa sahbihi qadha hajatina amin ya rabbal alamin. Ngartin teh Bu? Amin amin banyak. Asal Arab bae urang mah. Ieu nu sok aneh kiai nada dring Arab. Asa Islami meureun. Aya di deuleu nu nyanyi nah. Atuh make kokolor asal Arab bae. Jadi eta teh sholawat anu ngandung doa. Kunaon kusim kuring dibaca momen anu pas urang ngayakeun maulid maka momen ieu momen anu pas pikeun urang barang penta. Pan ieu urang kahayang kuloba, hayang sugih, hayang naik pangkat, hayang boga anak, komo nu jomblo mah hayang kawin. Maka momen iyalah urang barang penta ka Allah dengan cara gawe tawasul, gawe cukang lantaran ka baginda Nabi junjunan urang. Lamun rek disundakeun mah kieu Bu. Ya Allah, mudah-mudahan anu keur aya dina kasulitan sing digampangkeun, anu keur aya dina kabingung sing aya jalan kaluarna, anu keur gering sing cager, nu loba hutang sing kabayar. Pan kenceng hutang. Mudah-mudahan sagala pangabutuh urang sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama
walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Sadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha auda fil kufri kama yakrahu ayyakzafa finnari. Wa qala Syekh Ahmad bin Athaillah, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiyatuka, wa innama amaraka bihadihi ta'at wa nahaka anil maksiyat lima ya'udu alaika. Kersana anu dipihormat, anu diteda du'ana para alimil ulama, para kiai, para kasepuhan, para dewan guru, wabil khusus para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh pamuda oge pamudi, tehilap kapara kori-kori sadayana. Hapunten simkuring tetiasa nyebutkeun namina satu persatu, namun insyaallah tengirangan rasa takdim, rasa hormat simkuring kapara guru-guru sadayana. Urang doakeun para guru-guru urang, mudah-mudahan ku Allah sing dipaparinan kasehatan, dipanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rizkina, ditambah barokah manfaat ilmuna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina sasih maulid ieu seueur para guru-guru, para ulama anu ngarantunkeun awal maulid pangersa Ibu Hajah Umi Sukarsih Leuwiliang Bogor ngantunkeun. Selang beberapa dinten 2 hari pamit telepat tidinya Abah Kiai Haji Ence Iskandar Cikampak ngantunkeun Bogor sami. Eta saurna sakurun sareng pun bapak manawi sareng abah panginten adik kelas tos ngantunkeun. Tadi keur siang pangersa Ibu Hajah istrina almaghfurlah Abah Tapos Kerta ngantunkeun. Ieu keung kami nu laleutik ieu. Tapi aya ningali di Cihara kecamatan. Ningali di Cihara mah seueur keneh kasepuhan. Maka urang doakeun para sepuh-sepuh urang
sing panjang yuswana, sing sararehat. Nu dikhawatirkeun kieu Bu, para ulama ahli ilmu ahli amal parantos teu aya, sementara calon gantina hampir teu aya. Lamun ningali kieu marempeg seueur santri, tapi lamun rek dicek ke setiap kampung, aya hiji kampung nu teu hiji-hiji acan masantren. Eta hayang jadi kiai hese, teu bisa teu cukup ku masantren 3 tahun. Masantren 3 tahun maka karak ge bisa ngaliwat. Lamun masantren dahar bae encan balikna. Ayeuna pan ilmu aya 12 pan. Lamun rek diaji sadayana keur memang misalkan 1 pan 1 tahun berarti 12 tahunan. Ieu mah kadang-kadang 3 tahun amil teu mancat atuh pan beak waktu. Anu dikhawatirkeun baginda Nabi dina salah sawios hadisna nyaurkeun kieu, innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sanyana Allah moal nyabut ilmu ti hamba-hambana dengan cara dicabut begitu saja moal. Tapi cara Allah ngalengitkeun ilmu ti alam dunia, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, dengan cara dicabutna di mautanana para ulama ahli ilmu ahli amal. Lamun generasi penerusna teu disiapkeun, tidak menutup kemungkinan daerah urang daerah santri, daerah urang daerah kiai engke mah neangan imam salat ge hese. Lamun geus kitu kajadian, ulama geus teu araraya, ittakhadan nasuru usan juhala, manusia bodoh teu pernah masantren, teu ngarti kana hukum agama, bakal dijadikan pemimpin, bakal ditokohkeun, bakal dipanut. Lamun nu bodoh geus mimpin, nu bodoh geus jadi panutan, komo sampai jadi muhakam. Padollu wa adollu, sesatur nyesatkeun. Naudzubillahi min emut bah nuju abuya ka dieu ka Malingping, kan naik mobil abdi. Kawitna saurna abah teh hoyong pinggir lautnya, disaurkeun dina mobil, buya ieu tempat sanes pinggir laut tapi di alun-alun Malingping, pertimbanganana langkung strategis, nu ti Cigemblong, nu ti Cijaku, ti Gunung Kancana, ti Bayah, Cihara, kadinya mah tengah posisina. Sareng kondisi pinggir laut mah angin kan kadang ageng, kanggo nyeterilkeun tempat, memang tempat hiburan, tempat wisata mah rada sesah. Cik abuya teh teu nanaon, aju ditaros tah kunaon ieu abah, hayang sisi laut bae, bisi ngamuk lautna, sakitu jawabanana. Wallahu a'lam lah, kitu bela ngeun pesana kieu, sing alalakur sing daraek ngaji sakitu. Wallahu a'lam kumaha rahasiana. Maka urang doakeun para guru-guru urang sing sarareha, anak urang pala santrenkeun Bu, boga anak 7 atau 2 ka pasantren, 2 ka tentara, supaya regreg gitu. Aparatur pemerintah alhamdulillah
Urang sadayana direncangan dihadiri ku jajaran Muspika Kecamatan Ciharanya. Aya Bapak Kapolsek Padan Ramil aya menawi. Aya ulengkap Pak Camat bo atur regreg ieu mah. Pak Dewan bo mantap. Ieu karak nu kieu mantap. Bapak Lurah segala sajabina. Orang doakeun para pimpinan-pimpinan urang, para pejabat, para wakil rakyat, mudah-mudahan ku Allah dipasihan kakiatan, dipasihan kalancaran, dina ngajalankeun tugasna demi kepentingan urang sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Malah aya hiji carita. Pangarsa Abuya ditanya, "Bah, ari sakola pendidikan umum, rek sakola jurusan naon baik, baik ke tentara atau kepolisian dan sebagainya, eta hukumna kumaha?" Anu naros ka pangarsa Abuya, apakah sunnah, apakah haram, apakah makruh? Tilu tah bahasa pilihanan dina pertanyaan. Kumaha jawaban pangarsa kasepuhan Abuya? Wajib dia. Panbah wajib. Padahal wajib eueuhna pilihan. Aya ge sunnah, makruh, haram. Ai jawabanana wajib. Jawaban simpelna kieu. Pan ngurus nagara eta kudu ahlina. Muntama cenah urang asak ngajina. Pan aya dina syariat Islam pikeun ngatur nagara kumaha, kitabna aya, pan buktina mah ngajina. Kaluhur henteu kahandap henteu. Keun bae da nagara butuh diurus kudu bisaeun. Kitu. Nanyakeun dalilna coba. Naon cenah dalilna? Ai ka guru nanyakeun dalil. Simpel jawaban nama. Nya ieu mah saur pangarsa guru. Mala yatimul wujub illa bihi fawajibun cenah. Pan urang teh kudu ahlina. Maka urang doakeun para wakil rakyat, para keamanan negara, mudah-mudahan ku Allah sing dipasihan kalancaran kakiatan dina ngurus negara ieu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Utamina masyarakat kampung Panyaungan, isim kuring dihubungi ku pangarsa guru ya. Abah kula menyebutna ka dieu. Gitu. Abah kasepuhan, ya abah gede ya. Gede beuteng. Nah alhamdulillah wasilah beliau sim kuring tiasa silaturahmi sareng warga masyarakat Panyaungan anu luar biasa kompak, pamudana katingali, pamudina sepuh anomna kompak kanggo merayakan syukuran atas dilahirkeunana jungjunan. Mudah-mudahan para pengorbananana tanaga, harta, pikiran kanggo suksesna ieu acara, mudah-mudahan sing ditampi ku Allah, sing dibales ku Allah ku balasan anu dilipat gandakeun. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sadayana anu sami hadir rahimakumullah. Oh teu hilap keamanan dari Banser. Orang aya nu ti daerah Banjarsari sagala ieu nya. Luar biasa. Mudah-mudahan sing jadi amal soleh, sing mudah-mudahan sing jadi buktos, sing jadi dalil, jadi saksi jaga di paeun Rasulullah kanggo ngamankeun ieu acara. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah
sadayana rahimakumullah. Kamari di daerah Bojong Manik bah aya meureun minggu kapengker mah kupeda sim kuring teh ngomong kieu di panggung cik sim kuring teh ya, masyarakat lembur anu ngayakeun muludan ataupun urang nu hadir kana muludan bakal asup ka surga. Ulah ngomong gitu tah. Ai calengkeung eta di tengah-tengah jamaah. Ulah sok bohong kiai. Kaget bah. Aya nu wanian. Gampang amat cenah eta ka surga. Mana dalilna? Waduh, cik kula ieu. Moal meureun bah di dieu mah nya. Lain bisi katawean, Pan. Eta ku di tengah-tengah umum gitu malah rek naon cenah di kieu pat pedah kieu bah ku pedah di dinya mah aya gotongan dongdang sodaqoh di kitu-kitu aya neuk dibikeun bae diganti cenah kiwari dongdang kunaon ku parsel dibungkusna kuno herang deui pan piomongeun ku hayang kadeuleu jerona aya sepritan haju panu hadir siling deuleu aing nu aing mah sepritna hiji eta mah loba waruh kumaha eta geus kitu bah eta di tengah-tengah kieu lah acara atuh kula lajuna mah daripada kaisinan bah kieu nya eta harita kieu cik kula teh kieu moal pati-pati kula nyacahkeun baik itu sejenis naon bae pahala ataupun yang lain lamun eueuh coretna malah dibawa ku kula kitabna ge anu rek dicacahkeun dibawa kitabna bisi katawean bah silahkan kita bisa dek ngaji mah ayo urang buka rek di dinya nu maca tah atawa kami tibali dia nu maca lamun teu bisa maca kitab ngajedog loba omong ngan ayeuna kieu urang dina masalah tadi seperti kula nyarioskeun tadi bahwa nu muludan baik tuan rumah ataupun nu hadir insyaallah bakal jadi penghuni surga itu pun ada dasar dalilna sabab kieu dina kitab Jam'ul Jawami kitab usul fikih ketika ada hukum ada ponisan itu harus berdasarkan dalil karena cik Syekh Tajuddin Subki wa min syartil hukmi ayyakuna tabi'an lil illat kahatin teh ku ibu ada ngakeun bae salah satu syarat hukum bangsa ijtihadi hukum teh aya dua bu aya hukum bangsa ijtihadi aya hukum qat'i nu kumaha hukum qat'i hukum yang sudah ada nas Al-Qur'ana contoh hukum qat'i seperti haramna khamr pan jelas eta mah aya nas Al-Qur'ana sedengkeun aya deui hukum bangsa ijtihadi kunaon khamr jadi haram karena ngamabokeun sementara pada kenyataanana zaman kiwari anu sok ngamabokeun teh lain khamr doang loba merekna aya naon beta Pak Komandan aya topi dengdek cenah nya kula mah teu nyaho-nyaho acan aya naon deh Kak whisky tuh loba aya nu kieu komik ge haram cenah sok mabok lamun oper teuing tah nu kitu kan perlu dihukuman sedangkan di teangan Al-Qur'an pan eueuh whisky nu kitu eueuh
tapi kenyataanana dampakna sama dengan khamr. Kumaha cara ngahukumanana diatur ku usul fikih, kiaskeun tuh taeta. Maka untuk timbul satu hukum harus berdasarkan elat, seperti ngahukuman insya Allah anu ngayakeun muludan, anu hadir muludan jadi penghuni surga, eta atas dasar dalil. Salah satu dalil nah hadis Nabi, man ahabbani kana ma'nya fil jannah. Sim kuring teu ngomongkeun man adoma maulidi, sabab eta mah kontroversi tah ikhtilaf kedudukan hadis nu eta mah. Ari man ahabbani mah sahih. Nah, moal pati-pati urang panyaungan ngayakeun muludan, berkorban harta, berkorban tenaga jeung sajabana, lamun henteu cinta ka Nabi. Begitu juga urang nu hadir moal daek datang ka dieu, lamun teu berdasarkan cinta, sedangkan cik Nabi saha jalma nu cinta ka kaula bakal babarengan jeung kaula di surga. Dari hadis tersebut banyak ulama anu nafsirkeun, seperti Imam Sirri Sikti. Cik Imam Sirri Sikti ulama besar, man qasada maudian, saha jalma anu bertujuan ka hiji tempat, anu di tempat tersebut diayakeun muludan, faqad qasada raudatan min riyadil jannah, sarua jeung eta jalma menuju ka taman surga. Tuh moal daek datang ka dinya ka tempat nu aya muludan, lamun teu mahabbah teu cinta ka Nabi. Sedangkan cik Nabi man ahabbani kana ma'iya fil jannah, saha jalma nu cinta ka kaula bakal babarengan jeung kaula di surga. Ku kitu bae ge geus kudu kaharti. Hayu mempermasalahkeun sedekah seperti itu tuh lah, nah itu parsel lain apa? Kadeuleu bae dahareun ku ulama. Nek naon cenah sedekah di kitu-kitu, di raya-raya jiga kieu. Tah, jawabanana sim kuring emut nuju pengaosan keliling teh. Sareng Abah Rajawana kapungkur. Sok nu diaosna salah sawiosna kitab Ihya. Dina Ihya pelaksanaan ibadah aya dengan cara isror, bisa dilakukan dengan cara idhar. Naon isror? Nyumput, sembunyi-sembunyi. Naon idhar? Nampak, ditonjolkeun. Saduana geh mengandung faidah. Kayak ngaji orang bohong. Ame jelasnya bisi kajadian deui bari sorogan ka para guru. Bisi salahkeun bae, bisi kurang tepat. Mana faidah ibadah isror, ibadah dengan cara sembunyi-sembunyi? Aya dua faidahna. Hiji, faidatal ikhlas, berfaidah. Ibadah nyumput berpotensi bisa ikhlas. Kedua, faidah isror wan najati minar riya, salamet tina riya. Ai nyumput mah sok sanajan menurut Syekh Ahmad bin Athaillah bisa terjadi riya walaupun eueuh sasaha. Pan ai riya eta pamer, aya nu dipamerkeun, aya nu nongtonna, aya pelaku pameranana, eta riya. Kumaha ieu mah bisa terjadi riya sanajan eueuh sasaha, eueuh nongton. Contoh, urang salat ti peuting di masjid, sorangan bae, eueuh sasaha.
Kalau tak BHT lamun mitoha aing neuleuh bahwa aing keur iktikaf di masjid, yakin bakal di alam jadi eta riha. Ustaz ulang ajarwan terus gembe urang jero ka ditu naon. Berarti faidah israr dua, hiji ikhlas, dua salamet tina riya. Kumaha ibadah anu dengan cara idhar, contoh seperti sedekah ditembongkeun ku urang, itu pun ada faidah dua faidahna. Hiji faidatal iktida, berfaidah diturutan ku batur. Aya can orang di can muludan, aya teh nu hadir di can muludan. Orang lembur mana? Cigoler, Cingagoler, isukan. Tah, cik orang Cingagoler bedak resep amatnya ieu kieu lah. Hayang amat kami mamuludan. Sehingga nu tadi narek ojol besek doang ge misalkeun. Ku kabita neuleuh kieu nurutan tuh aya nu kieu mah. Jeung deui urang ngalaksanakeun muludan seperti kieu pan disaksikeun ku anak urang. Ketika urang eueuh kegiatan ieu dilanjutkeun ku anak urang. Insyaallah ieu kegiatan sae aya silaturahmi, aya sedekah nu dicacahkeun tentang Nabi, kita mieling tentang kebesaran Nabi, kadenge ku anak urang resep nurutan. Tidak menutup kemungkinan lamun acara ieu dieuweuhkeun eueuh muludan, tidak menutup kemungkinan anak-anak urang mah teu nyahueun acan kana muludan. Yang paling parah teu nyaho ka nabina, eta paling parah nama. Eta mah dikieukeun bari dicacahkeun tentang Nabi, kadenge ku anak-anak urang kan diteruskeun. Tuh ku dikieukeun mah. Gitu. Anu moal sedekah ge aya neuleuh kieu mah. Misalkan si koret teh ya. Koret mereket jahe buntut kasiran liang tai mulir ka kenca. Pan aya neuleuh kompak mah batur resepan gitu kan. Seperti nyawer ge. Mun kula sok cemburu ka kori. Pan kieu nya cik pembawa acara ketika dipanggil mubalik. Acara yang kita nanti-nanti. Acara inti berarti kan ini mah paling luar biasa ya acara. Lamun kori 1 juta atuh kula mah kudu 5 juta eta. Da acara inti. Ieu mah curhat bae ieu mah. Gitu bah. Masya Allah. Kedua, naon faidah idhar? Wa targhibin nas fil khair. Ngareresep batur karena kebagusan. Pan ai kieu mah jalma nu can beuki sedekah ge, jalma nu can beuki ngaji ge kabawakeun resep. Pamuda resep, kolot puguh, bedak laleutik ge puguh. Tah ku ayana dikieukeun mah pan ieu nyontohan walaupun ada potensi ria. Ngan urusan riak mah bisa leungit ala sabilil istiqomah dengan cara sering. Atuh yakin sodakona riak, nah riak baik ge satahun sakali. Coba lo nunggal poe mah moal eta ka moal hayang ka alam deui. Bari ku Allah ge di alam. Dina Al-Qur'an Allah ngomong kieu. In tubdus sadaqat pani immahya, lamun aranjeun kabeh ngadohirkeun kana sedekah maka eta pang bagus-bagusna perkara. Berarti ku Allah ge dibaguskeun. Heulanan pan kumaha jelemana ka ditu nama. Kumaha lamun nyumput wa intuh puha wa tu'tuhal fuqara
lamun aranjen mikeun sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, bahwa khairul lakum, maka eta leuwih bagus pikeun aranjeun kabeh. Berarti saduana ge rek isror, rek idhar, wallah di alam. Nu goreng mah dohir henteu, isror henteu, eta mah polongo. Kula ngadenge ti Buya, dia ulah jadi jelema polongo cik Abuya. Teuing jadi jelema bodoh mah. Naon bedana polongo jeung bodoh? Ari bodoh mah, ari daek ngaji mah berpotensi bakal pinter sanajan bodoh. Lamun daek ngaji mah bakal pinter. Ari polongo mah kieu. Jelema polongo eta telok daek salat, ngaji henteu, sakola henteu, masantren henteu, dahar gembul, udud beki, gawe sanghek, nu kitu jelema polongo. Ulah cek Buya, ulah jelema polongo. Adapun bodoh asal daek ngaji. Ngaji mah teu kudu kebal-kebal, ti kuari kapaeh bae cukup. Masya Allah hadirin. Teruskeun tah ulah ieu. Ngeunaheun ngadengekeun mah nya. Aya temaannya bah, non teman apa? Ditulis tuh. Maulid Nabi momen upgrade, asa mobil kula mah bah. Upgrade diri. Nah, dari teladan Nabi menuju generasi hebat. Berarti orang tujuan kiwari mah ngarombak, di upgrade. Tahun tua jadi tahun ngora. Eta upgrade bro nya. Iya mah jiwa. Kumaha ieu urang upgrade sangkan bisa lebih baik. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah ngandika dina Al-Qur'an. Aya nu disebut ibadur rahman. Sacenah Bu? Ibadur rahman. Nukumaha eta ibadur rahman, hamba-hamba Allah anu maha kasih sayang. Kriteria ibadur rahman, ieu cara ngupgrade ieu. Urang turutan tah kumaha cek Al-Qur'an. Awas nyieun judul ongkoh diturut henteu. Hatu kula mah capek ongkoh ngomongna. Para hadirin, ibadur rahman eta kriterianya seperti apa? Yang mana ibadur rahman itu, Nabi itu adalah Al-Quran anu hidup. Al-Quran, contoh Al-Quran ada di diri Kangjeng Nabi. Urang lumpatkeun bae kana ayat kahiji. Alladzina yamsuna alal ardi haunan. Ibadur rahman itu adalah jalma-jalma yang hidup beraktivitas di muka bumi, di atas bumi ieu, apapun itu statusna, tapi haunan, berjiwa rendah hati. Taeta rendah hati. Henteu mentang-mentang urang boga jabatan, henteu mentang-mentang urang punya kekawasaan, kita itu bersikap sombong. Tidak. Apakah Rasul, padahal muji jabatan mah, Rasul mah Abdulul makhlukot, Abdulul maujudat, Sayyidul mursalin wal ambiya. Wow, luar biasa Rasul. Tapi Rasul luar biasa haunan tawadu. Contoh dina Jam'ul Jawami juz kahiji, dina bab huruf. Ketika Sayyidina Umar widi izin bade umroh,
Ya Rasulullah, abdi izin bade umroh. Kumacik Nabi ketika bade berangkat umroh. Nyarios kieu Nabi. La tansana ya ukhayya min duaika. Dina babba badaliyah. Ngan urang ambil contoh Nabi ya. Cik Nabi ka Sayyidina Umar. Ya Umar, jangan lupakan kami. Min duaika, dari doamu. Ketawaduan Rasulullah. Kerendahan Rasulullah. Sehingga nyuhunkeun hoyong diduakeun ka Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar bade angkat umroh. Padahal nguji darajat mah jauh. Nguji kedekatan antara Allah dan Nabi atuh eueuh bandinganan. Tetapi rasa ketawaduan Rasulullah, rasa rendah dirinya Rasulullah, tidak merasa aing pang jadi nabi na, aing pang deket na kaluhur, tidak bisa gitu. Justru Rasul, ya Umar, la tansana ya ukhayya min duaika. Luar biasa. Contohun urang. Iya mah kadang-kadang orang tarak di luhur setik ge kanu handap dibeli kuai hulu dia bau. Poharapan ka ulah kikituana. Punten Pak Komandan, tidak akan terjadi bawahan orang ngalunjak ka urang. Jika orang sebagai atasan punya sikap rendah diri, merasa dirangkul, merasa diayomi, kan nu handap lebih ngahormat ka urang. Simkuring belajar leletikan di pesantren mengurus lembaga. Putra almarhum Bapak 12 yang dibentuk jadi pimpinan pondok pesantren Simkuring. Padahal lain anak cikal. Boga kakak keneh kaluhur opat. Karena tilu bibit pan bah loba. Kula ieu tilu bibit kadua. Tah, kumaha sangkan kakak urang tidak merasa dibawahi. Nu handap ngarasa diayomi, maka belajarlah di situ. Karena keutuhan satu lembaga salah satuna rukun anu ngurusna. Ini luar biasa pan. Lamun teu kitu urang mentang-mentang pimpinan mengambil kebijakan asal bae, di demo urang kudu handap. Betul atau tidak, Bu? Tuh. Coba ieu mah punten mengkaji berita anu hadir anu datang melalui medsos seperti terjadi chaos. Itu kenapa? Mungkin nu dihandap rakyat merasa tidak enak atas mereka sikap-sikap di sana yang mengumbar kemewahan dan yang lain-lainnya. Coba lamun bahasana lebih mengayomi mah moal terjadi kurban. Makanya urang mah awas ulah terprovokasi. Gitu. Ieu negara urang geus ngeunah kiwari ngaji bebas waktuan. Baheula mah cenah cik para kolot ngaji eta atuh jeung bedil dikitukeun. Teu bisa bebas gelar raya dan perayaan seperti kieu. Kiwari urang negara geus ngeunaheun, geus aman, piraku kurang rek diacak-acak. Karunya para keamanan dibentrokeun jeung masyarakat. Gitu. Mohon ieu negara urang cintai ku urang. NKRI harga mati. Gitulah para hadirin. Coba engke lamun urang perang saudara. Paraeh misalkan kayak setik deui dijajah deui ku batur. Mohon urang teh ulah ngeun karakter orang Indonesia ya karakter terutama orang Banten. Gelut heula karak nanyakeun masalah. Karakter di urang eta. Bener teu bah? Neuleuh babaturan benyut mah urang atuh langsung emosi. Saha dia nonyokna situ cenah ditonjok deui ku urang horeng buatan urang nu salah. Pan eta karakter di urang eta. Memang bagus kepedulian nama ngenceroboh. Awas jika gitu. Ini banyak orang yang punya kepentingan yang ingin menghancurkan tatanan kedamaian urang. Awas jangan mudah terprovokasi. Makanya melalui Maulid Nabi
kita duduk bersama, kita samakan barisan mencintai NKRI. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kuduna ieu Pak, para pejabat eta ngaji heula sih sebenarnya. Sangka naon tadi minimalna urang punya sifat haunan, rendah diri. Ibu ge Bu, kusalaki kasalaki eta ulah sok emosian. Ai hayang tereh dibelikeun mah. Ieu mah barang penta kasalaki bari poporongos. Atuh salaki boro-boro hayang mere. Cik salaki dia kueng dilem biru kege. Dilempar ganti yang baru. Ya kula lalaki nyaho kelemahan lalaki. Lalaki mah Bu apong. Apal tadi dia apong. Aleman. Maka kumaha carana lamun urang boga kahayang hayang tereh dibelikeun dibejakeun moal. Bejakeun ulah. Ieu mah nadoman bapak kula. Kula diteruskeun. Lain ciptaan kula. Kula mah teu wani nyiptakeun kitu mah. Kieu bahasa cik bapak kula. Mun ibu boga kahayang ngomong leutik dina ranjang bari leungeunna ngopepang ngucung nu buleud. Lalaki mah geus dicumponan be sietana leuleus Bu. Kakarak lamun sietana geus leuleus urang menta ieu kongkorong geus 5 tahun. Kumaha cik salaki jual neng beas. Murukana kumaha lalaki? Apong. Gagah ge komandan keur make baju dinas. Datang ka imam walah. Punten Pak. Biar suasana tidak tegang. Salah semaha judulna upgrade. Iyalah para hadirin. Wah iya urang. Contoh baginda Nabi yang punya sifat haunan. Para sahabat pun demikian. Sayyidina Umar galak. Gitu. Asyidda'u alal kufar Sayyidina Umar itu. Ketika ka orang kafir jenggolok ngomong lagi. Tetapi ketika kasasama Sayyidina Umar lemah lembut, kasih sayang. Dicarekan pamajikan, cik hiji riwayat cicing. Pan aya ulama diangkat jadi wali ku sabar menghadapi pamajikan cerewet. Aya ku saking sobarna eta. Ibu cerewet teh. Osok telok nyarekan salaki. Pak osok telok Pak. Osok. Ulah percaya kena ka korban daripada ke pelaku. Masya Allah hadirin. Itu haunan. Mari orang belajar untuk menahan emosi. Menahan rasa angkuh. Karena kan bawaan dunia, karakter dunia mah agul. Angkuh. Sombong. Ketika orang leuwih beti batur, lempang ya kieu Bu. Murukana kumaha gitu. Boroning kitu dalam hal ibadah, orang balik di masjid. Papanggih ngalewat jeung jalma nu teu ka masjid. Eta urang lamun ngalewat punten ahli surga ngalewat. Sanajan teu ngomong sungutna hate mah kitu. Naon teu hese kitu. Kitu. Ta ieu urang disebutna lamun cik bahasa kitab mah muridin. Jalma nu hayang wauh ka Allah melalui pengajian. Awas, aya nu hayang wauh ka Allah, aya nu dipaksa wauh. Nu kumaha nu hayang wauh? Urang dengan cara ngaji, dengan cara urang ibadah ingin wusul ilallah, hayang nyaho, hayang wauh ka Gusti Allah. Ulah dipaksa wauh. Karak distabrakan jeger karak Allah. Eta mah dipaksa wauh. Nah, ulah gitu. Mudah-mudahan orang wauh ka Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal
alamin. Hiji. Kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nih Pak Komandan, apabila di bawahan urang ataupun jalma anu pendidikanana di bawah urang, ketika mereka menyapa urang, ketika mereka datang ke urang baik ingin solusi ataupun ingin mengadu, maka kita jawabanana qalu salama, bahasana nu ngeunaheun. Mungkin yang terjadi di Pati itu karena henteu qalu salama. Terlepas itu mah ada unsur yang lain. Lisan itu harus dijaga. Apa yang diungkapkan oleh salah satu saudara kita di DPR RI sampai menyuat emosi, itu karena henteu qalu salama, kecerobohan. Mungkin lisan itu kacaletot. Insya Allah urang keur husnudona mah beliau tidak bermaksud untuk menghina. Tetapi karena lisan tidak dijaga, karena lisan itu henteu diarahkeun kurang bahasana teu dingeunahkeun, terjadilah menyuat emosi. Seperti urang kieu aya jelema lapar, datang ka urang. Abdi lapar, geus saminggu teu dahar. Awas ulah ka bae teh Kak, salah ngomong bahaya. Cik urang teh sabar bae Kak, sabar banget dia kan gitu. Kula nu kitu mah kumaha? Bere kejong. Kakarak ngeunaheun. Ulah batur lapar disabar-sabar, lain butuh nasihat gitu mah butuh kejo. Gitu. Nah inilah sim kuring ge sami diajar gitu. Karena kan karakter manusia eta beda-beda, santri be. Lain-lain eta. Salah urang ngomong bisa berakibat fatal, sehingga cik Syekh Sarqawi dalam kitab Syarah Hikam, mulut ieu, lisan ieu kasaep bagaikan pedang. Teu bisa ngendalikeunana, teu bisa makena ngeureut kasorangan. Ulah gagabah, lamun cik bahasa urang mah mulutmu harimaumu. Tuh. Komo Pak, kita sebagai pimpinan, tutur kata itu benar-benar harus benar-benar dijaga. Dari Pak Dewan sebagai wakil rakyat yang mewakili urang, maka ketika aspirasi disampaikan mohon tanggapi dengan bahasa anu ngeunaheun. Sabab jelema bodoh mah ketika geus emosi dia tidak bisa mengendalikan nafsuna, bahaya Pak, urusanna perep kitu eta. Pan betul-betulan pan urang keur upgrade diri yo. Sangkan yang biasa tadina urang asal cepluk bae kiwari mah rarasa gitu. Jadi kumaha ge kumaha lisan urang. Ngen sangkan lisan itu bisa berkata yang enak, maka benahi dulu hati urang. Makanya urutan pertama haunan dulu. Ketika dia sudah haunan, tentu tutur kata pun, ucapan pun akan salama. Tuh, gitu Pak. Bo, ngeunaheun teu ketika dirayu ku salaki. Cik salaki teh, si dodol, si ketan, si jubur mahian. Eta awewe paling awewe itu coba kalau nanya ke ibu-ibu mah, para istrinya resep teu kalalaki tukang bohong. Balik deui. Resep teu kalalaki tukang bohong. Teu percaya kula. Resep teu kalalaki jujur. Balik deui. Kompak-kompak. Resep teu kalalaki jujur. Bohong eta Pak. Pernah dibuktikan ku kula. Isuk-isuk hudang sarepan
eta mulut pamajikan pan kana banget urang tah si urang teh ka pamajikannya neng hangit amat eta sungut eta kata-kata bohong apa kata-kata jujur merengut kan bo teu dibere marenena geus sabaraha poe tapi lamun kieu mah isuk-isuk beuh cik urang ieu meuni wangi padahal bohong tapi eta senyum eta makanya lieur ka awewe mah wanita itu paling benci terhadap laki-laki gombal pada kenyataan anak wanita resep digombalin makanya eta busiat jeung tahi neuk kumaha beresna tapi kalau memang itu karena urang pamajikan mapan tingkat emosina anu luar biasa gitu bari resepna di kitu bae kelembutan demi sangkan rukun rumah tangga sakan menciptakan kedamaian di keluarga wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama tuh gitu pantek emosi jajal orang lamun dalapon cepluk bae di keluarga bisa-bisa orang balik moal dibukakeun lawang eta Bu gitu makanya bahasa anu ngeunah nu ngeunaheun tuh contoh Rasulullah dan Siti Aisyah Rasul ketika rek berangkat ke masjid tengah wengi bade iktikaf bade salat malam wawartos ka istrina ya Humairo hei nu geulis moh-moy osok telepon salaki dikitukeun si dodol si ketan biasalkeun gitu bade angkat ka masjid heula kumaha cik Siti Aisyah mangga ya Rasulullah engke abdi bade bobo di balik pintu bilih kangjeng kawengian gedor bae gugahkeun bae abdi ngantosan di balik pintu muhun cik Rasul ketika Rasul uih di masjid ditingali pintu tos nutup diintip Siti Aisyah aya di balik pintu naon ku Rasul digugahkeun Rasul malah netepan di luar begitu gugah Siti Aisyah ningali Rasul keur di luar netepan pan sasadu ya Rasulullah kunaon teu ngagugahkeun abdi sengaja sare di balik pintu kumaha cik Nabi bilih karakrep lamun dihudangkeun bisi pusing tuh ngeunaheun saduana tapi jajal urang balik musep balik naon deui Bu teu peuting ieu datang ka imah geus ditulakan Pak imah urang ku pamajikan haes di kamar dibuka nage digedor dalain ku leungeun ku suku ka mana ieu jurig jam sakieu geus tutulak cik salakina kadenge ku pamajikanana bari pusing teh apaan kageureuh di mana kitu iblis jam sakieu karak balik pan keluarga jurig gitu bahasa nu kudu ngunaheun makanya Al-Qur'an menyatakan qalu salama gitu ngeunaheun dengan bahasa mah banyak wanita berjatuhan karena pelukan lelaki gombal kunaon qalu salama be awet teh paling senang di alam pokona mah rembulan cik urang teh nya atuh juga ringa beirung aduh Masya Allah teruskan tante ya bah kumaha abah bae mah sama abah nu tanggung jawab deui hayu urang laksanakeun baik di kepemerintahan Pak Komandan dan yang lain-lain sebagainya coba tah urang berkomunikasi dengan bawahan dengan orang-orang anu memang sahandapun urang jelema bodoh mapan kudu bisa kumaha bisa mengerti kumaha kahayangna seperti pamuda meuli petasan di daerah mana tah eta simkuring bade ceramah pan sok nungguan petasan heula bah hampir sajam pan cikula ieu kebal amat itu beak-beak atuh kula kieu bade na panggung neuk dilanjutkeun pan teu kadenge cikula teh sabaraha ieu biaya meulina cenah 14 jutaan aya dibuka amplop lu balik eleh ku petasan
Tahkan itu mubadir. Ngen cara na lamun pamuda dikieukeun ulah aya petasan dak. Eta mubadir dak. Atuh pamuda mah pundung pan. Hanggas cenah kami moal miluan deui teresep. Atuh moal endah pan urang lamun kitu mah. Kumaha carana? Raih urang. Boleh aya petasan dasarna ge syiar cik urang teh. Ngan ulah loba teuing karunya mubalik ke seleun. Tuh mending urang bikeun ka yatim. Urang tasarupkeun ka fakir miskin. Tapi tidak untuk dipegatkeun langsung ku urang. Carana diayomi, itulah yang dimaksud qaulu salam. Jelema mah bambil heula hatena. Geus beunang mah hatena neuk dicabokan ge kurang seuri. Seuri. Contoh-contoh. Ieu mah cerita bapak kula. Perweh eta cenah ge tukang ubrug baheulana. Aya kesepuan anu tos wafat si ayeuna mah. Eta kokolotna. Dina hiji waktu rek ngayakeun ubrug ieu. Bapak sim kuring anyar keneh di perweh. Lamun nentang atau bisa diusir. Kumaha carana? Santri dikerahkeun kabeh titah ngalasuluh. Nyumbang nu hajat ubrug ngalasuluh kabehan. Ngencik bapak lamun dibere dahar ulah engke peutingna malawari mujina ubrug ambrekan. Santri nu malawari beres hajat ubrugna mah jadi. Beres hajat datang ka imah ceurik kiai masyarakat ge tim ubrug ge teu siga kitu. Abdi isin cenah ku para santri. Meni nu nyangu santri, nu malawari santri, nu ngalasuluh santri. Pokona mah ti detik ieu rek eureun cenah abah ngubrug, rek nuturkeun kiai. Tuh, ini salah satu qaulu salam. Ngeunaheun para hadirin. Gitu. Makanya urang teh sagala ge omongan anu perlu dijaga. Kobok kiwari mah zaman medsos kak. Iya ceramah iya. Salah ngomong be direkam pan. Engke diedit, dipotong, pelebah etana doang. Waduh, kacau peneta. Gitu komo para bapak-bapak pejabat. Gitu, makanya hati-hati. Gitu. Nah, dua. Sedegeun loba ibah kumaha ibah. Atuh ngeunaheun ieu nu ngadengkeun mah alabatan tukang parkir terus. Selanjutnya nukuma ibadur rahman walladina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Apabila melewati malam hari orang-orang ibadur rahman dia bersujud, bersimpuh, beribadah ke Allah, meminta ampunan baik untuk dirinya, untuk orang tua dan untuk semua orang-orang muslim. Itulah karakter orang-orang ibadur rahman. Hudang ti peuting, osok hudang ti peuting. Nyinaon? Eta bagus jujur. Padahal makia setiap nisful lail pertengahan malam, Pak Komandan, setiap pertengahan malam pintu rahmat dibuka. Malaikat rahmat gegeroan ti luhur langit. Cik malaikat rahmat, hei orang Cihara, orang Panyaungan, cenah hayang sugih, cenah hayang naik pangkat, cenah anak hayang saroleh, geura menta cik malaikat rahmat. Gegeruan unggal peuting ka penduduk bumi. Dijawab ku orang Panyaungan. Naon eta? Kere. Tolong orang bangun malam minta ke Allah. Gusti, itulah ibadur rahman. Engke ge kiamat ieu menjelang akhir kiamat, salah satu ciri kiamat. Padon poe bakal terbit di sebelah barat. Kanyahoanana kudu tukang hudang ti peuting. Aya cenah sok telok HS ti peuting gapleh. Moal kanyahoan ku eta mah. Sababkan
orang-orang yang sudah dawama ibadah malam, dia sudah punya patokan. Ketika dia bangun jam 1 malam sampai jam 3 malam itu kegiatan tegis naon baik. Lamun sholat sunnah tegis menang sakitu rakaat, lamun istighfar tegis menang sakitu rakaat. Dia punya patokan. Ai pikeun urang apa henteu. Makanya ayolah urang hikmah tina maulid Nabi, kita biasakan bangun malam insya Allah. Kecuali urang geus hudang salaki ge hudang teu naon tama layani salaki. Baca sholawat momen muludan ieu, baca sholawat tengah peuting menta ka Allah. Salaki hees bae sabodo urang bae hudang bu usapan bae bujal salaki bari maca sholawat ulah handap teuing handap teuing moal tulus maca sholawatna. Sholawat naon bebas misalkan kieu sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Mun urang hayang syafaat di akhir poe kiamat, sing rajin maca sholawat di jam 1 ka jam 4. Bulan malohok aing cenah tunduh. Hei, nu diomong hayang syafaat, nu diomong hayang ka surga, ari kalakuan ngedul. Gitu. Haju cenah mau balik, sarua kula ge. Kadang-kadang eta lamun teu ingetnya, inget kana ancaman Allah, kaburo maktan indallah, amat besar kebencian Allah ka jalma nu bisa ngomong doang ka batur pikeun sorangan mantep. Ngajerit. Mau balik nu diomong mah tahajud. Nu diomong mah salat peuting, maena mah isya gencan. Yakin berangkat ti matos magrib. Tuh, nu kumaha lamun teu aya panghampura Gusti Allah. Makanya urang usahakeun salat peuting bangun tepet tepeuting biasakeun. Ai geus biasa make ge udang. Eta hayang biasa salat subuh hese. Komo balik ceramah kieu datang ka imah 3:30 karak gereup santri adan aman emosi. Hi dari ya adan deui. Ari teu ka masjid urang kiaina. Ari ka masjid tunduh. Tungtung pan maksakeun ka masjid ku izin ka santri. Pan eta urang jauh karena kata-kata ikhlas, jauh hayang bisa ibadah karena Allah. Lamun teu aya syafaat Nabi, teu aya ridho Allah, neuk jalan mana urang ka surga? Cenah urang ka surga ku salat nu mana? Kadang-kadang awakna salat, pikiran mah jeung hate ngacaprak. Bener teu? Nu kitu rek ditukerkeun kana surga izin ka Allah. Iwal ti urang ngarepkeun ridho Allah jeung syafaat Rasulullah sakitu. Kitu tah. Ayeuna aya kisah kieu. Jalma ibadah di jero batu 500 tahun. Di jero batu. Matana can pernah maksiat sakicep ge. Ceulina can pernah maksiat sadenge ge. Datang ke akhirat cik malaikat, wahai fulan bin fulan, silahkan masuk surga atas ridho Allah. Keke malaikat. Kula mah ka surga hayang ku hasil ibadah kula. Da kula ibadah 500 tahun ye. Lain teu nampi kana ridho Allah. Ngeun kula mah hayang meunang hasil capek kula ka surgana. Kumaha cik malaikat? Oke, bebeja heula ka Allah. Cik Allah, oke, turutkeun ngeun timbang heula jeung nikmat kami. Ditimbang ibadah 500 tahun ditimbang jeung nikmat Allah ceuli hiji teu saduana hiji doang ceuli. Begitu ditimbang berat keneh karena ceuli, berarti 500 tahun teu kabayar ceuli-ceuli acan hiji masih ka neraka keneh lamun diturutkeun da teu kabayar nu ieu ge kakarak ti dinya mah haburung ku nikmat Allah bae. Nanti tadi atau kamu orang gitu ayah seri kasalaki lamun ayah duitan betul tante tak lamun ayah duitan maus serba ditawarkan badai kopi tak badai susu tak ke ayah duitan tapi jajal salaki 3 bulan geus nganggur
Cik salaki coba neng panggilkan kopi. Kumaha cik pemajikan naon eueuh kokodan. Aya di dia anu kitu. Nu mana? Sieun kula ke orang dia. Masya Allah. Hese eta ngupgrade diri. Kudunanan niat heula urang. Hayang heula. Niatan heula. Insya Allah orang bakal bisa merubah diri dengan lebih baik. Insya Allah. Kemudian nukuma ibadur rahman walladzina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama innaha saat mustaqarraw wa muqama. Orang-orang ibadur rahman selalu merasa dirinya banyak dosa, selalu merasa dirinya penuh dengan kesalahan sehingga tidak henti-henti meminta ampunan kepada Allah dan meminta agar dijauhkan dari siksa Allah. Salah satunya selalu berdoa kepada Allah dengan doa ini, Rabbana srif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama innaha saat mustaqarraw wa muqama. Bisa? Entah. Ayo coba Rabbana srif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama innaha saat mustaqarraw wa muqama. Ngageol nges naon bae nu bisa. Allahumma gfirli zunubi teu naon ripuh cenah bahasa Arab mah bahasa urang bae. Gusti hampura kula mun ulah kieu doang ka Allah. Gusti ngarti meureun ulah kikituan. Teu sopan eta mah. Aya meureun setik mah ulah kikituan. Jelema kiwari aya bae pan ka? Ai. Silahkan Allah mah lebih paham. Yang penting dosa itu jangan jadikan sabab putus asa. Ida waqa'a min kadzanbun fala takun liya sababan liya sika. Apabila terjadi sebuah perbuatan dosa, maka jangan menjadikan sabab terjadinya putus asa. Pernah kan kejadian kieu Bu? Aya jalma geus maehan 80 jelema geus dipaehan. Datang ka kiai. Kiai, kula geus maehan 88. Kira-kira lamun kula tobat dihampura moal ku Allah. Kumaha cik kiai? Ti ku hooh. Jelema malodar ku dia tiku dihampura ku Allah ge. Pan emosi tungtung. Ha burung aya kitu mah sakalian ku aing disaratuskeun jeung kiaina, dipencit kiaina ge. Gara-gara naon eta? Henteu qalu salam. Tapi tetap hati nuraninya dia itu ingin bertobat. Datang deui ka kiai. Kiai abdi geus maehan 100. Dihampura moal ieu. Cik kiai nu ieu mah jangankan kau membunuh 100 orang. Seluruh dunia ini kau bunuh. Ketika urang bertobat dibandingkan jeung magfirah Allah, eueuh nanaonan gede keneh magfirah Gusti Allah. Sebanyak apapun dosa lamun daek tobat mah ku Allah dihampura. Pan akhirna tobat ieu jelema. Tuh, dipaehan teh kieu nu ieu atuh henteu. Itulah yang diajarkan diantaranya qalu salama. Pan ngeunaheun urang kudu tobat. Komo jika jelema ku pedah telok ka masjid, aya ka masjid. Dasar ka masjid telok sekali ka masjid make baju partai. Misalkan Nasdem. Cik urang teh, "Bang, daekeun ieu mah kampanye atuh batur pundung kah? Ulah kikituanan." Coba aing ngomong nu ngeunaheun mah, datang jelema ka dinya make kaos
atau pakai baju masih asal-asalan ulah gitu carana meuli urang pokok beres na depan kak engke malamun ka masjid manawi ka anggo baju ieu ti abdi ngeunaheun teu ngeunah tuh inilah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ngeunah sanajan urang kabawahan kurang disinterekan ditekean ari geus kalah hatena mah dia itu menghargai. Kadang-kadang pandi urang di para kiai gayanya kupedah mainan senior tidak memberikan kesempatan ke junior ku junior kalah dilunjak pan tetaya kurang diraih hayo ceng dasarna ge atuh keur salah atuh ngaranna ge urang keur diajar ngeunaheun akan lebih dihargai kasepuhan urang itulah hebatna diajarkan oleh Allah melalui ayat-ayatna kitu mana deui ibadur rahman diantarana walladina ida anfaku lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawama untuk mentang-mentang sugih segala dibeli sehingga emas ge mun ka dieu itu bisa kieu-kieu aja ulah kikituan tapi kumaha diajarkan oleh Allah melalui ayatnya urang sanajan keur sugih di dalam membelanjakan harta ulah boros teuing ulah koret teuing ulah ieu mah aya di Tangerang jelema sugih saking ku koret boro-boro ka batur ka sorongan ge koret daharna jeung sarimi bae da cenah ge murah tungtungna usus buntu paeh eta mah parapan kudu kumaha urang lamun keur dibere mirik leuwih loba tuh masjid perlu disumbang tuh pasantren tuh fakir miskin tuh yatim itulah belanjakeun harta sesuai kamanfaatanana jeung paidahna jangan sampai disia-siakan. Kenapa Crazy Rich ketika mengumbar-ngumbar kemewahan tungtungna jatuh mungkin doa atau rasa sakit yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu sedangkan doa jelema nu peurih diijabah ku Allah apalagi misalkan menang teu endah bahaya makanya pikeun urang eta mah harta urang dipake ngajamu tamu Rasulullah seperti kieu insyaallah ieu mah bakal kapanggih manfaat jeung paidahna jaga ku urang di poe kiamat di alam akhirat oke insya Allah itulah ibadur rahman nu kumaha hiji kudu kumaha urang pan repeh bae iya kanu kieu rajaban terus muludan terus pasea jeung salaki ge terus sedengkeun aya magahan kanu teu asup bae maka katu capek-capek intina mah geus penting sakieu bae hapunten para guru wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.